anak king mun anjeun deu ka Allah kemudian anjeun terek nyorangan anjeun rek ngabatur jeung jelema nu papada ka Allah teangan nu boga karakter tilu atawa salah sahiji tilu kahiji teangan jelema anu ketika manehanana datang amarah tetapi bisa nahan amarah sabar anu luar biasa laisa syadid bisurah innama syadid huwa yamliku nafsahu indal ghadab jelema nu gagah lain bisa penca haju ngelehkeun batur tetapi nu bisa nahan amarah sabar anu luar biasa ketika marah baturan eta hijina. Nomor kedua ketika di sebuah negara di mana baik hidup aya di dinya genderang perang ditabuh teangan jelema anu siap tampil di hareup